naon heula lah urang ngeureuh heula pot sumuhun mangga hade pisan awak montok di sanak lelempangan teh Pak odok sae teh lumayan teh ngaluarkeun karinget ubar kolesterol eta teh ulah bosongot teuing ngewa turunkeun salira teh turunkeun ya. 10 kilo mah calik heula kasep calik heula aduh mangga calik cenah jajan komodo unggul kitu si eta mah kolot teh kawas ka bapak dibawa apruk-aprukan teh kalah namahan dagingna teh kalau bikin nyemplung gregrog kalah beuki bergud gregrog salirana teh jeung eta muni eueuh nu teu beuki dituangeun teh segala digares jaya nu suda aja mah wilujeng wayah kieu ayi wilujeng wayah kieu kembali akang nuhun kumaha kang damang saperti kemarin tuh terima kasih bade ka Manura ieu teh Yi oh akang teh sumuhun jajab juragan Panu sumuhun maksad kitu maksudna mah itu ngalaksanakeun kapalai rakana ulah naoyong naon Raden Dastarata sumuhun nya ge socana teu ningali da puguh kitu geuning da tos beger meureun ada normal Ya. akang teh hiji mangsa dewek oge kungsi di galentoran gitu disangki naon akang teh teuing atuh disangka manuhara juga naon mun calengok kemarukana dewek teh manohara meureun padahal manukuari mereka alah cing aya dina kakiatan kulan di perjalanan da tebih keneh teh lalampahan teh sae doa nawe dawala sumuhun emut karama na kapungkurnya Pak urang heueuh jang meni nyeples ning juragan abiasa kerenyang sarah baheula urang asruk-asrukan juragan Parasara eyangna sumuhun tenan kula oh bener nya euy siling mah apa katurunan-turunan teh kaparoho deui teh cara das eta panjang kuat keneh memorina panjang keneh emutan akang nya memori 2 giga teh cing apa keneh ramana juragan abiasa ke apan Palasara aya ramana Palasara teh Palasari ta anak Palasari teh aya kolot hampura lanan cara rangkeul ya urut lelempangan jauh atuh daing teh pamidangan goblok ieu leungeun nu kacida cangkeul mah belah kede okor mati coba peupeul cing tarik bodoh banget ala kan jadi sorangan inti pinter sakitu apalin kana kumamun kena jantung teteh kumaha teu teh isi dunungan ulah tunggal teu ieu papa pasti babeh teu neungeul teh
nu galak men. Itu mah teu galak kalurah nu galak. Mantap jadi gitu. Eta ku dijengut. Lain getek we. Getek. Liak jeri di kono. Jiwaan dari kana getek. Nyerakeun gua bener. Teuing eueuh kasieun ku kolot teh eta mah. Eueuh kasieun. nepi ka teu dihormat ieu aing Dulungan nepi ka teu diajen. keun ka dewek eta dulungan eta teh pangeran putra raja Nepi ka teu diajen. cucungin sia Tong dibawa deui ke mana? Teuing baung teh si eta mah dileuwih ti ieu deui eueuh pamawana pisan sia Sarasa urang carek atuh. Hiji-hijieun karuana jeung si peleduk. Liwar naker pisan sia liwar teu leuwih ti dorok do. naon sia teh naon noe sia teh ka aing sing dibetar guludug teuing anak pirakun nepi itu jauh-jauh Nama nepi. curig sia Kasieun geus teu hormat. sing boga pikiran urang teh da geus gede eta teh kolot Kalau hormat. hormat Hormateun. sarwana tekan sia panuju sia tah kitu geuning jol ka uing itu pugu-pugu Mun urang mah cicing. Nah muatin tukang gitu. sing katiga ngaliuk setan Jadi kali ya. ini kasih anjing ka Popokonang. Opo di bandara bodo di sangkara deungeun sangkan ulah sangkan ulah kaedana Kikintiran di pikiran Kikintiran dina balik sareng kapedang di sini kirang sae Ayo dileret cicing. sakenapan Aya kasieun ayo kasopono dileret. kasopanjang yang buka jalan sono monok sono nganjang sono pati pandida Ayo dileret mah aya ka era. sopono kasopanjang songaruyo ka jalan najan sono najan hema di jalan lain-lain daun awi Keun ada pencrong gua. Ayo ka era pada aya. lain-lain bagja diri baca deungeun di bageurang kuma papayunganan sangkan ulah kaudana
naon wa jadi ke bawah ke naik morokan terawas betul nah atuh ieu teh mending sarua eta ku sarua alah punten nengeran Eta kusarwaan. kada ada hiburan wa alah ampun teh kabawakeun ku akang boga kaera ikut dundungan kasoponok aya kasieun kasopannya sono monok sono nganyang aya kaera lain-lain sugande daun kapok awi Kabeung ditawuran. lain-lain bagja diri Wah, amah yeuh payunganana tarkanula. kumaha nulunganana Oko era tapi nyumput alah nah baung dia kan da katinggal salira teh baeud wae atuh ah ieu alah kita ngahibur tangga-tangga hibur agaknya Menerang mangika nyerita dipake cerikatnya. jauh kalayan akang na badengin Etate bebenang Balarut. Gus. kasadaya nu aya di RRI Bandung oke kan jaman kapan guru tanah jangan Menerang panggikan nyeri hiru pula kiri dong. jangan Paulis nono Komo jeung hayang kapuji. Hayang kapuji. oke Urang sing ageng tumampi. Tate bebenang Gusti. Urang sing ageng tumampi. Tate bebenang Gusti. Sakoong sewak makanya Pak Guru Lukman